Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Dwi Kurniawan dari kelas 11 Elin 1. Di sini saya akan menceritakan carpon yang berjudul Lampu Kahirupan Abadi. Obrolan indung jeung bapa teu kungsi asup ka nurani. Anu bisa pikirkeun dina pikiran nyaeta loba seuri ugal poe. Mindeng indungna bakal ruas ku rarai. Surem nepi ka Cipanon ngeclak kana beungeutna. Kasalahan teu pernah aya dina pikiran kuring. Hampura nu lesot tina bibir kuring teu kungsi kadenge ku rasa. Sumanget eta henteu pernah leungit. Ulah nyerah dina ngabimbing abdi. Sabar jeung tabah jadi pakarang ibu miwah bapa pikeun ngahasilkeun generasi anu berkualitas. Kanyaah jeung kanyaahna sebenarna luar biasa. Geus diajar sagala rupa palajaran caas spiritual nu ngalir sakuliah awak kuring. Nasehat geus tembus jiwa kuring, pait nu kapungkur geus sirna kabawa angin. Dina tisen kuring ngeuteng kana sagala kasalahan anu geus kaliwat. Goresan mangsi hideung ngawarnaan kertas bodas kahirupan kuring. Abdi hoyong ngabur sadaya kasalahan anu kapungkur parantos ngahudangkeun nurani. Geus sadar nyen kolot teh kacida berhargana dina kahirupan ieu. Kasenangan jeung kabahagiaan nyaeta kanyaah jeung kanyaah kolot. Bakti ka kolot teh surga di bumi. Panantep kuring netep ka dua jalma anu keur lempang sapanjang jalan. Anu ka sawah rejeki keur nyanggakeun anakna. Nya din teh bapa jeung indung kuring. Beungeutna mimit kusut, buukna geus mimit bodas. Tapi cahaya raraina masih mantulkeun semangat pikeun nyaharepan kahirupan. Perjuangan anjeun hebat. Cahaya kahirupan kuring, cahaya anjeun leuwihna panon poe. Naha kuring tega ningali kesang ngeclak sakujur awakna. Henteu ponon ieu teh bisa ngerewengkeun cai nu ngalembereh tina dua bola panon kuring. Karunya pisan ieu mah. Hayang geura mawa anjeun ka gapura kasuksesan. Ma, Bapa, abdi boga pisan ka anjeun nepi ka teu bisa ngumpulkeun kalimah pikeun ngaceskeun eta. Abdi boga pisan ka anjeun nyen bumi sareng sadaya anu aya di jerona henteu tiasa ngajelaskeun eta. Emak, anjeun anu ngalahirkeun abdi kalayan jerit anu sakitu nyerina dugu ka ngeclakeun Cipanon sareng ngarawat abdi kalayan kasabaran anu anggem. Abdi moal tiasa ngabales sadayana. Bapa masihan nasehat supados kaharep abdi tiasa janten murangkalih anu berbakti sareng sukses sareng nafkah sapertos anjeun. Laksanakeun ku kesang abdi tiasa ngawaler sanos kuring masihan daunnya sareng sadaya anu aya ka anjeun. Henteu tiasa ngabales sadaya jasa anjeun. Hatur nuhun pikeun pangorbanan anjeun salami ieu. Perjuangan anjeun ngabawa kuring ngarasakeun kaendahan alam ieu. Abdi janji, abdi henteu hoyong ningali anjeun
kumalayang kana kasedihan. Abdi henteu hoyong ninggalin Cipanon anjeun. Sananjangan ukun ngetlak. Seri mangrupakeun anu kuring hoyong tinggali dina ramo anjeun. Abdi hoyong jiwa sareng awa anjeun dihias ku kabagjaan. Abdi hoyong ngajantenkeun anjeun ratu sareng raja di karaton anu bakal dilakukan engke. Kadewasaan geus datang ka kuring. Pikiran geus linglung. Sajuta para patarosan sumping ngundang kuring. Iraha abdi kedah ngambe lampu hirup abdi ruas. Kamuliaan hate anjeun bersinar ngaliwatan. Seri anjeun mere tanda kareueus ka kuring. Ningali parobatan nu ngalamir dina nurani kuring. Rasa dosa masih mudak kuring. Ngarase henteu hartosna nanaon pikeun anjeun. Abdi kena pisan ku omonganana. Sareng kuring moal mincenna waktos. Kamari teu aya deui milik kuring. Ayeuna anu kuring gaduh. Sareng kuring moal keinginkeun enjing generasi anu berkualitas. Pisan ku omonganana. Sareng kuring moal mincenna waktos. Kamari teu aya deui milik kuring. Ayeuna anu kuring gaduh. Sareng kuring moal keinginkeun enjing generasi anu berkualitas. Kanyaah jeung kanyaahna sebenarna luar biasa. Geus diajar sagala rupa palajaran caas spiritual nu ngalir sakuliah awak kuring. Nasehat geus tembus jiwa kuring, pait nu kapungkur geus sirna kabawa angin. Dina tisen kuring ngeteng kana sagala kesalahan anu geus kaliwat. Goresan mangsi hideung ngawarnaan kertas bodas kahirupan kuring. Abdi hoyong ngabur sadaya kasalahan anu kapungkur parantos ngahudangkeun nurani. Geus sadar nyen kolot teh kacida berhargana dina kahirupan ieu. Kasenangan jeung kabahagiaan nyaeta kanyaah jeung kanyaah kolot. Bakti ka kolot teh surga di bumi. Panantep kuring netep ka dua jalma anu keur lempang sapanjang jalan. Anu ka sawah rejeki keur nyanggakeun anakna. Nya din teh bapa jeung indung kuring. Bangetna mimit kusut. Buukna geus mimit bodas. Tapi cahaya raraina masih mantulkeun semangat pikeun nyaharepan kahirupan. Perjuangan anjeun hebat. Cahaya kahirupan kuring. Cahaya anjeun leuwihna panon poe. Naha kuring tega ninggali kesang ngetlak sakujur awakna. Henteu ponon ieu teh bisa ngerewengkeun cai nu ngalembereh tina dua bola panon kuring. Karunya pisan ieu mah. Hayang geura mawa anjeun ka gapura kasuksesan. Ma, Bapak, abdi boga pisan ka anjeun nepi ka teu bisa ngumpulkeun kalimah pikeun ngaceskeun eta. Abdi boga pisan ka anjeun nyen bumi sareng sadaya anu aya di jerona henteu tiasa ngajelaskeun eta. Emak, anjeun anu ngalahirkeun abdi kalayan jerit anu sakitu nyerina dugu ka ngetlakeun Cipanon sareng
ngarawat abdi kalayan kasabaran anu anggem. Abdi moal tiasa ngabales sadayana. Bapa masihan nasehat supados kaharep abdi tiasa janten murangkalih anu berbakti sareng sukses sareng nafkah sapertos anjeun. Laksanakeun ku kesang abdi tiasa ngawaler sanos kuring masihan daunnya sareng sadaya anu aya ka anjeun. Henteu tiasa ngabales sadaya jasa anjeun. Hatur nuhun pikeun pangorbanan anjeun salami ieu. Perjuangan anjeun ngabawa kuring ngarasakeun kaendahan alam ieu. Abdi janji, abdi henteu hoyong ninggali anjeun kumalayang kana kasedihan. Ayeuna anu kuring gaduh, sareng kuring moal keinginkeun enjing. Sekian cerita dari Carpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.